kaduhungna ayeuna ibadah oge can bisa amal oge henteu boga Du Gusti Nu Maha Agung mugi pitulung ka abdi sumujud ka Gusti ampun Gusti tungkul di larung catang di rumpang hirup lamokot ku dosa kuring eling pabuburi kaduhungna ayeuna ibadah oge can bisa amal oge henteu boga Du Gusti Nu Maha Agung mugi pitulung ka abdi sumujud ka Gusti ampun Gusti abdi sumujud ka Gusti ampun Gusti. Alhamdulillah parantos kalaksanakeun aya hiji tembang kanggo bade Sunda sadayana aya eling pabuburit mugia janten panghibur kalbu janten pangobrah kana manah wilujeng kanggo sadayana wilujeng leleson tujuh istirahat sadayana nya ulah hilap like comment share sareng subscribe di channel Mutiara Ayu Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.